jawabanna. Anjeun baheula dibere duit dipake naon, anjeun baheula dibere kesehatan dipake naon, anjeun baheula dibere pamajikan dipake naon, anjeun baheula dibere anak-anakna dikumahakeun. Terus urang ditanyaan ku Allah sakabeh kanikmatan anu ku Allah pernah dibikeun di alam dunia bakal ditagih jeung ditanyakeun ku Allah di akhirat. Maka kuduna mangki sanyana urang di alam dunia mapan geus dibatas paling 60-70 tahun 80-90 tahun eta geus jarang jalma. Komo parihan abdi mangke jaga atuh jalma teh rok olahraga, jalma teh rok macul, jalma teh rok nanaon, umur 40 geus rematik, umur 40 geus diabetes, kolot-kolot baheula umur 70 jak-jak gene da olahraga bae macul leumpang manehna zaman guari anu